Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang di kelompok budaya bahasa Sunda rek nyampaikan hasil sajak nutos dijieun kelompok kami. Cahaya redup, kebiasaan anu terus kaulang, lahir tina putih jeung akal manusia anu ngabedakeun unggal insan baheula-heula jadi pinunjul tapi taya nu puncuh kabeh geus kasinglar ku besi teu boga uteuh kurawak nu heubeul kawas ngagaung ngabeudil ngarangsak kana ceulih nu boga eta ngaran nu aya nutupan diri nganti-nganti serang ngetrokan kakupayan carana anu somea nyebarkeun cahyana kaunggal juru dunia. Dunia terus berkembang, manusia terus berinovasi untuk memudahkan kehidupan mereka. Tentu saja perubahan ini tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan kemampuan diri untuk bisa mengejar perubahan itu. Sekian.